Poe harita mah ngalaman panas ti isuk nepi kaburin. Sasari nama wanci kitu teh keur memeujeuhna hujan. Abong keur usumna ongko. Ngan poe harita mah kabeneran. Halodo ti isuk datang ka sore. Duka lamun hujan kaburitnakeun mah atawa peuting. Harita wadadang Sutisna geus saged dangdan. Meungpeung halodo cenah. Wadadang teh pagawena Mama Haji Abu Waladen. Manehna dipercaya ku Mama Haji Abu pikeun ngurus heuleur. Najan kana pagawean di pabrik heuleurna mah wadadang teh teu pati kapake. Ngan aya kabisa lebah memener mesin heuleur. Sakalieun aya karuksakan teh mah atawa aya gantieun owner deal, Mama Haji Abu teh teu hese nuduhkeun jeung teu kudu uprak-oprek sorangan cenah. Ari kana pagawean punggal panggul mah wadadang teh tara teuing mirosea. Pernah sakali mangsa di piwarang manggul bangsal ku Mama Haji Abu piraanan manggul sapotong karung eta mah geusna Mama Haji Abu kuat katekor atuh. Nyebutkeun hayang diurut cenah. Atuh Mama Haji Abu kudu mayaran ka tukang urut. Buruh ngaheuleur sapotong karung moal sabaraha pira. Pan mayar ka tukang urut mah samurah-murahna oge mata kana 50.000 mah. Cicingna wadadang di Mama Haji Abu teh kaasup geus lila. Ti mangsa nu janten putrana nyaeta Ambunita lalagasan keneh. Wadadang mah geus nganjrek di dinya. Ari pangna nganjrek di Mama Haji Abu, waktu mesin heuleurna ruksak, bari Mama Haji Abu dina kaayaan nuju teu damang, nya Mama Haji Abu menta dikirim bengkel ti toko owner deal kenalanana di Cirebon. Kenalan Mama Haji Abu teh ngirim wadadang minangka anu nyerpisna. Ari asli nama wadadang teh cenah urang Purwakarta. Ngan teu pernah cacatur. Naon nu jadi sabab aya di Cirebon, nu puguh mah kiwari jadi operator pabrik pare bari sakalian nungguan di dinya. Harita waktu keur ngahadean mesin heuleur teh ditawaran ku Mama Haji. Geus wae di dieu jeung Mama cenah. Duka kumaha harita wadadang teh bet daekeun. Sok padahal diajak ku nu sejen mah cenah. Hatena tacan merean. Ari dedegan jeung umur nama wadadang teh pakokolot supa jeung cep mantri mah. Ukur ada kolot sataun ti cep mantri. Dina rupa nya kitu keneh. Teu pati jauh, ampir sarua kasepna mun rek pakasep-kasep teh mah. Meureun anu beda teh dina palebah nasib. Cep Yayat boga kasab jadi mantri perkebunan, bari bisa menangkeun bentangna lembur Cimara, nyaeta Ambunita Rosdiana, putra Mama Haji Abu tea. Ari wadadang mah teu kamilikan cenah. Duka eleh jurus ku cep mantri, duka lamun wadadang mah teu wani kedal. Sasat ka anak dunungan, teu wani nyarita meureun. Datang ka kiwari oge manehna lalagasan. Duka can kapikiran kana rumah tangga, sok sanajan geus meunang umur oge. Duka teuing kunaon, sarerea oge eueuh nu apal kana hal eta mah ukur dirina sorangan. Urang lembur Cimara mah geus pada apal ka wadadang teh. Da eta mindeng panggih lamun keur ngaheuleur bangsal di pabrik. Nya kitu, urang lembur Cimara ampir sarerea sok manguakeun. Duka kumaha mimitina urang dinya boh kolot boh budak nyebutna teh ua cenah. Siga nama wadadangna anu nikukur ngakukeun hayang diuakeun. Sangkan gampang wanoh meureun. Nya nelah nyarbut wadadang datang ka kiwari. Nincak waktu liwat magrib, wadadang geus siap-siap rek kaluar. Meungpeung keur halodo cenah. Manehna aya maksud
rek ulin ka Aki Baim ka bumina Ambunita. Geus lila teu ngobrol jeung Aki Baim cenah. Aki maulana Baim teh sasat masih pagawena Mama Haji Abu. Anu dititah maturan Ambunita bareng jeung pamajikanana nyaeta Nini Narti. Nyobatna keur wadadang jeung Aki Baim teh. Najan nya oge Aki Baim geus kolot, wadadang mah asa boga batur cenah. Kana kitu namah pantes, maranehna sadunungan bari geus lila babarengan. Ngan ayeuna mah arang babarengan sasat Aki Baim ayeuna mah sagawe-gawe di bumi Ambunita. Di pabrik mah karunya geus kolot saur Mama Haji teh. Sanggeus manehna ngonci panto kamarna teu kaliwat panto anu ka pabrik oge ditinggalian deui. Kencling manehna indit ngahaja kaosna disemprot ku minyak seungit. Teu kaliwat bako tampang kasedep Aki Baim ku manehna disakuan dina calana lepisna. Teu kacatur di jalana ongkohan bumi Ambunita tempat nganjerekna Aki Baim teh teu jauh tidinya, ukur beda lembur. Wadadang keketrok kana panto anu berasna langsung ke patengahan. Ngetrokan pantona henteu ti panto tepas. Meureun sigana kusabab geus biasa, bari geus teu asa-asa. Kulutrak panto aya nu muka ti jero, horeng Nini Narti nu muka panto teh. Nar, geuning si Suwa, yap ka jero, sinarieun teuing, asa geus heubeul eueuh ka dieu, ceuk Nini Narti ngabageakeun ka wadadang. Muhun nih, hujan wae rek ka dieu teh. Kabeneran ayeuna halodo nya ka dieu hayang panggih jeung si Aki ceuk wadadang bari asup ka jero imah. Tuh si Aki aya keur lalajo TV jeung nyimas. Nini oge sarua keur lalajo sinetron. Ari Suwa resep kana sinetron. Ceuk Nini Narti nanya ka wadadang bari nutupkeun panto. Tiraku pantar wadadang resepkeun kana sinetron atuh ni. Wadadang mah mun kana main bal resepkeun. Ambunita mang nembalankeun. Anjeunna oge nyebut wadadang cenah kabawakeun ku batur. Ka dieu wa calik tos heubeul nembe ka dieu deui. Ambunita ngabageakeun kanu anyar datang. Muhun nyimas, apanan hujan wae bade ameng kasih Aki teh. Manehna ngajawab bari nyolongkrong nyorokeun dampaleungeun. Nyebutna oge nyimas nurutan Nini Narti jeung Aki Baim. Gap leungeun duanana patarema ter. Hate wadadang karasa aya nu ngageter waktu patarema dampaleungeunna jeung Ambunita. Tingali sehat oge hate teh ngerasa bunga. Itu gerentes hatena. Duka pedahna hate wadadang boga rasa saperti kitu. Malahan sawaktu patarema dampaleungeun manehna make narik napas rada panjang meeusan. Ambunita mah biasa wae ka wadadang teh. Asa kalanceuk cenah. Geus teu asa jeung jiga. Samalah sawaktu-waktu mah wadadang teh sok ditutup titah lamun aya sakalieun butuh mah. Pikeun wadadang mah bunga nu aya lamun dipiwarang ku Ambunita teh. Eta si Aki buat kanundutan kitu lalajo sinetron teh ceuk wadadang bari gek manehna diuk gigireun nu keur nundutan. Si Aki mah lamun kana main bal sok anteng. Saminya sareng wadadang. Ambunita mairan. Wadadang ukur seuri disebut saruana teh. Lain cenah ceuk baruk nyimas. Manehna mah matana ngadadak kuat lamun kudu nyaring oge. Ngan ti beurangna paling oge barang gawe oge kelu matana bari peureum. Harita geuning basa aya maen bal naon tea geuning
waktu urang bule ngalawan nu kulitna hideung. Naon atunya ngaranana teh? Inggris ngalawan Nigeria mereuni. Ambunita ngingetkeun, tah nya meureun harita apanan sareng Nyimas lalajona oge. Nyimas mah najan istri ge resep kana nonton main bal teh. Si Sarki mah isukna keur marab hayam di pipir kuat kanonggeng hareupeun paranjeh hayam. Ari diteang teh ku Nini, si Sarki keur naleukeum kana paranjeh bari peureum. Sakitu huut pinuh dina beungeutna oge kakepretan ku parab da teu ieu karasaeun atuh. Ku Nini teh harita sakalian we disi beungetan di dinya keneh. Diwasuhan tadi banjur nih. Ambunita nyelok bari gumujeng. Nya dibanjur ku Nini teh. Keheul atuh da ngadononggeng di kandang hayam. Harita si Sarki kuat ngagurubug bari terus huthead ngadon mencak panjang ka manehna mah aya nu rek maling hayam. Ide ceuk si Nini seuri siga nu ngeunah. Ambunita jeung Wadadang kuat ka seuri ngadengekeun pola si Nini anu ngado nyaritakeun waktu ngabanjur salakina di kandang hayam. Anu keur diomongkeunana mah keur anteng nundutan. Gado meh antel kana dada. Sarki, huda, ye aya Wadadang. Nini Narti nepak kana punduk Aki Baim anu keur nundutan. Aki Baim kuat ka ngagurubug. Kunyang Aki Baim cengkat tina diukna. Abong anu keur nundutan. Ditepak lebah pundukna teh ngadon siga nu sasa. Sigana salah dedengean. Manehna ngadon ngoloyong ka dapur. Teh ka mana Sarki? Ieu aya Wadadang. Nini Narti nanya kanu harita ngoloyong. Ku dewek oge kadenge. Apanan ieu rek ditutupkeun? Aki Baim nembalan bari teu nolih kanu harita nanya. Naon nu rek ditutupkeun teh? Nini Narti nanya bari nyentak. Montong rewel teuing barina oge. Apanan ieu rek indit ka kandang? Rarasaan Aki mah geus ditutupan kandang teh. Ngan heueuh bisi kami poho. Naon nu poho? Heueuh nutupan kandang. Aki Baim angger ngoloyong rek nutupan kandang cenah. Astagfirullahaladzim. Abong nu kurang denge. Lain kandang. Ieu aya Wadadang. Nini Narti ngomong bari harita ngenyang sarung Aki Baim ti tukang. Dayagdag Aki Baim badana ngadayagdag ka tukang. Ngan untung teu labuh. Mangke langan. Kami rek nutupan kandang heula. Ceuk Aki Baim keukeuh rek ka kandang. Manehna ngenyang deui samping anu harita keur dicekel ku si Nini lebah tukangna. Nah, ari porosot teh. Samping si Aki lesot tina cekelan si Nini sarta morosot ka handap. Atuh Aki Baim bubulucun. Anu kabeneran harita Aki Baim keur teu dikolot. Aki. Ambunita harita ngadadak ngajerit bari nungkupan raraina. Ari Aki Baim ngadenge anu ngajerit teh harita. Manehna gentak malik muru kanu ngajerit. Kunaon Nyimas? Cenah siga nu ngarasa reuas. Itu si Sarki ngadon bubulucun kitu. Lain kunaon-kunaon sia Sarki. Eta manuk teu di kandangan. Nini Narti nyentak. Manehna gentak ngenyang leungeun Aki Baim bari digintak satengah digusur dibawa ka kamar. Wadadang ngabalieur bari hayang seuri. Ningali nu bubulucun bari digusur ku si Nini ka kamar. Sabot Aki Baim jeung Nini Narti di kamarna,
Ambunita gentak ngoloyong ke pajuaranana. Nyarita ka Wadadang mah rek salat Isya cenah. Ongkohan nya harita teh geus waktu Isya. Tapi Ambunita teu kaluar deui ti kamarna. Duka anjeunna terus kulem, duka ngarasa era, pedah ningali si Aki anu tadi kawiwirangan. Kitu deui Nini Narti, manehna oge teu kaluar deui ti kamarna. Harita di pertengahan tinggal Aki Baim jeung Wadadang anu anteng ngawangkong bari ngadu bako. Cag wargi sadaya urang cekapkeun bae dugi ka dieu la carios nyambung anu judulna buah burayot bagian kadua. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Mangga permios.